Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadil hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswada'i wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabi qadi ajilani khususan la rusyadi Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan la ruhimusan kitab Safinatun Najah Sihnawi al-Bantani al-Jawi usulim maburuhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Safinatun Najah anu katinggalan hancana mangga buka di playlist kitab Safinatun Najah. Paslun ari eta hiji pasal. Takdiruhu huwa paslun. Aniatu ari ngaran niat salah sudarajatin eta aya 3 darajat ingkana lamun maa yanon as-sholatu sholatna pardon eta sholat fardu lamun ma sholat fardu niatnya 3 darajat. Wajaba mangka wajib non qasdu fi'li najak migawe wa tayyinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung nyebutkeun niat. Wa ingkanat jeung lamun ma aya naon salatna ieu nafilatan eta salat sunat muaqatatan di waktu-waktu salat sunat rawatib karatibatan sapertikeun salat sunat rawatib tuh kan awdata sababin atawa salat anu ngabogaan sabab sapertikeun salat samagaha bulan samagaha matahari gerhana bulan gerhana matahari atawa salat menta hujan eta salat anu ngabogaan sabab. Wajaba mangka wajib lamun salat sunat mah cenah wajaba mangka wajib non qasdul fi'li najami gawe tayyinu jeung nangtukeun. Jadi teu kudu make fardiyah, cukup najami gawe jeung ta'yin nangtukeun. Nangtukeun apakah salat sunat samagaha apakah salat sunat menta hujan gitu. Wa ing kana jeung lamun mabukti soya salat nafilatan eta salat sunat mutlaqon anu dimutlakeun lamun salatna salat sunat mutlak wajaba mangka wajib non qasdul fi'li najami gawe faqat wungkul. Afilu ari ngaran neja tegasna migawe usolli talabat usolli sunnati lillahi ta'ala gitu lamun salat sunat mah ieu maksudna salat sunat mutlak di dieu teh anu cukup ku fi'lu hungkul. Lamun ta'yin nangtukeun berarti usolli sunnatan naon contona teh usolli sunnatan tahajjudi rakaataini mustaqbil kabati ada lillahi ta'ala nangtukeun zuhron eta zuhur au asron eta asar ta'yin nangtukeun sarua nya nek salat wajib. Wal fardiyatu jeung ari nyebut fardu fardon eta lapan fardu lamun fardon mah lamun fardiyatu mah fardon misalkeun sholli fardhu dhuhri arba rakaati musabbil akibati fardhu lillahi ta'ala teh kudu aya farduan fardhu lillahi ta'ala gitu. Jadi usolli na aya ta'yina nangtukeun aya lohor asar magrib diakhirina terakhirna ucapan apa fardhu lillahi ta'ala teh keur salat fardu. Jadi anu salat wajib mah kudu make fardu kudu aya usolli kudu nangtukeun waktuna asar magrib lohor jeung kudu aya fardhu lillahi ta'ala. Namun salat sunat anu ngabogaan sabab cukup ku usolli jeung nangtukeun salat sunat samagaha atawa sunat naon kitu kudu make fardhu lillahi ta'ala teh naon teh naon ya. Jadi geus dibahas salat sunat anu ieu mah anu ngabogaan sabab mah cukup ku qasdul fi'li jeung ta'yin teu naon nek ditambahan teu naon. Soalna fardu mah kan fardhu lillahi ta'ala salat fardu gitu. Lamun salat sunat cukup najami gawe usolli hungku usolli sunatan gitu. Paslun eta hiji pasal surutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram sitatan syara eta aya 16 antaqwa tegasna ka hiji kudu tumiba ya takbiratul ihram teh halatal qiyami dina nalika nangtung fil fardi dina salat fardu
Wa antakuna jeung kaduana aya ieu takbiratul ihram bil arabiyati eta teh make bahasa Arab tuh. Make bahasa Arab teu bisa make bahasa Sunda. Allahu akbar. Allah Maha besar teu kitu nya. Kudu make bahasa Arab. Wa antakuna jeung kaduana aya takbiratul ihram bil abdil jalati eta kulapad Allah wa bil abdil akbar jeung kulapad akbar teu meunang diganti kulapad naon. Lapadna Allahu akbar. Wa tartibu jeung nartibkeun baina lafdaini di antara dua lapad. Kudu Allahu akbar teu meunang dibalikeun jadi akbarhu Allah teu bisa. Kudu Allahu akbar kudu tartib. Wala ya muda jeung ulah manjangkeun ya si jama hamzah tajalati kana hamzahna lapad Allah. Wala ya muda jeung ulah manjangkeun berarti ulah Allahu akbar. Wala ya muda hamzah tajalati hamzahna Allahu akbar ulah manjangkeun kana hamzahna lapad Allah. Wa adamu madibain akbari jeung ulah manjangkeun kana ba'na lapad akbar Allahu akbar gitu. Oh manjangkeun madna teh Allah gitu. Allah pan hamzah mimiti ya. Allah teu meunang kudu Allah gitu. Di Allah anu panjangnya. Dina akbarna teu meunang manjangkeun kana ba'na lapad akbar Allahu akbar teu meunang Allahu akbar atawa kieu teu meunang Allahu akbar. Wala yang mudah hamzatul jalati ulah manjangkeun kana hamzahna lapad Allah jeung ulah manjangkeun kana ba'na lapad akbar. Wala yusyaddida jeung ulah nasdidan ya si jamal ba'a kana ba'na lapad akbar Allahu akbar ditasdidan ba'na. Wala yazida jeung ulah nambahan ya si jama wawan kana waw sakinatan anu paeh au mutaharikatan atawa waw diharakatan baina kalimatalni di antara dua kalimah Allahu akbar. Contohna teh aya wawan Allahu akbar eta teu meunang Allahu akbar kudu misah ulah Allahu akbar. Wala yazida jeung ulah nambahan ya si jamawan kana waw qabla jalati dina samemehna lapad Allah. Wallahu akbar aya wawan dina samemehna lapad Allah teh wallahu akbar. Wala yakipa jeung ulah eureun ya si jama baina kalimat takbir di antara dua kalimat takbir Allah eureun heula akbar teu meunang kitu. Kudu tuluy-tuluy. Waqfatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasirotan jeung ulah eureun anu sakedeung. Wa yusmi'a jeung kudu ngadengikeun ieu si jama nafsahu kana awakna itu si jama jami'a hurufiha kana sakabeh hurufna takbir kudu kadenge ku ceuli. Allahu akbar teh ulah harewosan. Wa dukhulul waqti jeung sasup waktu salat kitu fil muwaqqatati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqaiha jeung nibakeun takbir ieu si jama halal istiqbali dina tingkah madep ka kiblat. Wala yuhilla jeung ulah nyacadkeun nya ieu si jama biharpin kana hiji huruf min hurufiha tina pirang-pirang setengahna ieu huruf takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratul ma'mumi jeung ngaheulakeun takbiratulna imam. Wa takhiru takbiratul ma'mumi jeung mandeurikeun takbiratulna imam an takbiratul imami tina takbiratul ihramna imam. Jadi kudu imam heula geus beres imam takbir makmum takbir. Faslun faslun ari pirang-pirang surut kayak gitu nya. Wallahu a'lam bishawab sakitu lah.